Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, baraya mancomania salam dunya. Tebang dangu deunya sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipedarti kanal YouTube Mancomania. Daramang sadayana, alhamdulillah pami daramang manya, mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahirna sinarang batina, dijembarkeun manahna, digambilkeun rizkina, sada ditebihkeun dina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon Siramo Sakti ayeuna dugi bagian anu kagenep. Ya dongeng rekana kinyalira didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi aya tiasa katampi kalayan kabingahan oge tiasa janten panglipur kalbu, pangbeberah kana manah, pangrepeh kana hate. Kangge anu nembean mancu nembean pisan ngadengkeun, mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae nya. Di toel palebatan loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sasarangan urang ieu sanaos di dunia maya di kanal YouTube-nya, tapi tiasa janten pangreuah-reuah nggoning urang ngamule seni dongeng Sunda supados tetap aya, tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda urang amparkeun sama kawitanana para samakna. Sor cikopina mangga kaparayun sadayana prung. Siap-siap anjeun bakal dirubuhkeun ku kaula jawara monyet bodas, cek Jaya Sukma. Bari masang kuda-kuda nyilangkeun dua leungeunna di hareup, bari suku katuhuna rada ditilep ka hareup. Sok maju, kaula minangka pribumi di dieu bakal ngalayanan anjeun sahade-hadena. Walon jawara monyet bodas tetep tenang teneung ludeung. Kajeleng hiu, Jaya Sukma lias Siramo maut penyebut nyawa teh ngagajeng maju bari ngaheumbatkeun peureup katuhuna ngarah kana dadana jawara monyet bodas. Rupangga ngaran aslina teh alias jawara monyet bodas teh nyingkahan eta panaraja. Rupangga teh hayang ngukur sakumaha kakuatan tanaga jero lawana. Peureup Jaya Sukma anu ngadius teh dipapag ku peureupeuna jawara monyet bodas. Hiu keduk duanana kadorong mundur sarua dua lengkah, bari sarua nyakelan leungeunna sewang-sewangan. Kakuatan tenaga jero saduana si horeng mah saimbang. Ieu jajah ka si horeng mekel pangabisa anu teu handap. Tenaga jerona kawilang luhur, aing kudu leuwih hati-hati dina nyang hareupanana. Kerentas Rupangga dina hatena. Jaya Sukma nyebrut narajang deui, dua leungeunna ngababad ka arah sirah jeung dada jawara monyet bodas nimbulkeun angin tarik anu nebak miheulaan. Panarajang anu ngarah kana sirah teh disingkahan ngagunakeun gerakan monyet kemil ku Rupangga. Saterusna anu kana dada mari takis ku leungeun katuhuna. Hiu des suk jebrod. Tajongan suku katuhu Rupangga nyayang pisan. Keuna kana beteungna Jaya Sukma. Jaya Sukma kadorong mundur 4 lengkah, leungeunna ngusapan beteungna anu karasa nyeri. Jaya Sukma harita ngarangsek deui maju, ayeuna mah cakarna ngababad kana beungeutna Rupangga.
Rupangga teh rikat ngelok bari najongkeun deui sukuna ngarah deui kana beteungna Jaya Sukma, tapi Jaya Sukma geus apal naon anu bakal dilakukeun kudu jadi lawan. Jaya Sukma langsung ngakirentelkeun badana ka handap. Tidinya mah manehna ngababadkeun suku katuhuna muih ngahanca kana suku Kencana Rupangga. Kusabab Rupangga keur nangtung ku sabelah suku, atuh barang bret suku Kencana dibabad ku suku Jaya Sukma atuh kolea bae blug. Jawara monyet bodas teh labuh ti bebeut kawas tangkal anu dituar. Jaya Sukma gancang ngagurinjal hudang sarta langsung ngagajleng kaluhureun awakna Rupangga anu keur nangkarak bengkang harita. Dua leungeunna ngadius ngarah kana dada kenca katuhu Rupangga. Jawara monyet bodas gancang metakeun jurus monyet ocon. Dua pigelang musuhna ditewak sedangkeun dua sukuna ngait kana handapeun kelekna Jaya Sukma. Saterusna awakna dipelentingkeun ka hareup atuh kalayang blug. Aduh, Jaya Sukma ngagoak sabab awakna dibantingkeun tarik ku jawara monyet bodas. Tulang tonggongna karasa meni asa pasiksak. Sedangkeun jawara monyet bodas mah geus ngagurinjal hudang deui ngajegan nungguan musuh. Hari tunduh maya ulah gogoleran di dinya kalotor baraya tuh ngampi we ka itu jeung murid-murid. Cek Rupangga ngahaja memanas kana hate musuhna. Bangsat sia, ulah cumawa anjeun, kaulah can eleh deuleu. Jaya Sukma gancang ngajengkelek hudang manehna ayeuna ngaluarkeun jurus-jurus Ramo Maut anu aya dina kitab Ramo Sakti. Angin panas ting Darius dina tajongan tojosan oge babadan Ramo Cakar jeung sukuna Ramo Maut panyebut nyawa. Jawa monyet bodas nyimbanganana ku jurus-jurus pamonyetna. Jaya Sukma terus ngagempur lawana sedangkan Rupangga terus nyingkahan panarjang Jaya Sukma bari sakali-kali males narajang. Papakean Rupangga geus robak rabek sararwe hancur berita rutung kakenaan ku angin panas dina jurus Ramo Maut Jaya Sukma. Kulit awakna geus bareureum sawareh melelentung. Edan, ilmu naon anu dipandai ku ieu jajaka. Angin panarjangna bisa ngancurkeun baju sarta kulit aing panas karasana kawasan dibeulum. Rupangga ngagejleng mundur. Saterusna manehna masang kuda-kuda pamonyetna sukuna digentakeun blesat awakna melenting ka saluhureun Jaya Sukma. Dampal leungeunna anu muka ngadius rek ngahancakan ambun-ambunan Jaya Sukma teu ngejat. Manehna mapag serangan lawan ku dua ramon anu ceceng heuras kawas beusi. Hiuk sok embung dampal leungeunna tobros ku curug musuh. Rupangga narik mulang seranganana manehna ngacorelat ka satukangeun Jaya Sukma. Tuluy ngirimkeun tenggelan monyet mabok anlanana. Hiuk wut plos panarajang Rupangga teh poos. Sabab musuhna kaburu dongko. Bari muterkeun badana ka tukang Jaya Sukma ngaheumbatkeun sukuna ngarah kana cangkengna jawara monyet bodas. Tapi jawara monyet bodas ngacaul ka luhur dina gerakan suriling ngampi. Tajongan Jaya Sukma ukur ngahanca kana tempat kosong. Ti luhur Rupangga langsung narajang ka Jaya Sukma. Ngagunakeun jurus lutung ngarawel buah. Cakarna harita ngababad kana ceulina Jaya Sukma. Jaya Sukma nakis ku leungeun kencana hiuk des, tapi Rupangga muterkeun badanna suku katuhuna muih ngawangun jurus buntut lutung ngababuk regang. Sakali ieu mah Jaya Sukma teh ngantep hanapeun kelekna ditajong ku lawana. Hiuk geduk, tapi leungeun kencana Jaya Sukma langsung ngakuriwel ngonci newak sukuna jawara monyet bodas. Sedengkeun ramo-ramo katuhuna anu geus ceceng heuras ngadius kana pingpingna jawara monyet bodas hiuk jereb.
Jawara monyet bodas teh ngoceak. Sewuk Jemrot. Dadana ditejeh tarik ku suku katuh Jaya Sukma. Celeng kalayang gedebut. Jawara monyet bodas maceleng aya kana tilu tumbakna, tina bibirna ngalai getih kental. Tatu dina pingpingna ngelunkeun haseup bau daging anu kaduruk. Getih hideung ngucur tina tatuna maseuhan calana bodasna. Guru, murid-murid paguruan monyet bodas ngagero sarta langsung lalumpatan rek nyamperkeun ka guruna. Tapi rupangga ngahulag. Cicing, ngajauh ka itu. Bari engke-engkean Jawara monyet bodas maksakeun nangtung. Tapi Jaya Sukma geus teu mere omer. Jaya Sukma harita geus ngagentahkeun dua curugna nu geus ngempur hurung dilimpudan ku sinar beureum ka arah Jawara monyet bodas. Hiuk wud parasat. Sinar beureum teh ngabarasat. Tenggelan Rama Sakti narajang kana dadana Jawara monyet bodas. Bledag. Awakna Jawara monyet bodas macleng jauh tuluy neungar kana tangkal kai nu aya di sisi palataran paguron. Bledag brug. Rag-rag dibanding tarikana taneuh. Getih hideung muncrat tina bahamna, dadana hancur bari jeung tutung ngelunkeun haseup. Riwayat Jawara monyet bodas teh tamat tapi kadinya dibinasa ku saurang jajaka anu ngajelma jadi iblis bungkeulekan tukang nyebutan nyawa. Jaya Sukma nulak cangkeng bari ngagak-gak seuri. Sabaraha urang murid muru kalayon guruna senengkeun ulasan anu sejenna ngamuk langsung ngahurup ka Jaya Sukma. Aranjeun teh geus teu sabarnya hayang nyusul guru anjeun ka nadaka. Bae disusulkeun ku kaula ayeuna keneh. Hiat. Sinar beureum ting kolebat. Sora anu ngagoak jeung ngajerit kadenge patarik-tarik disusul ku sora blag-blugna awak anu rarubuh. Teu pati lila ge welasan murid paguruan monyet bodas teh ngayang pabalata kawas pindang ngeuweuh nyawaan. Nu sawarehna teu wani pikeun maju deui sabab seber ningali pangabisa si jajaka anu hatena kawas iblis telenges taya ras-rasan. Geus eueuh anu maju mah Jaya Sukma teh ngaleos ninggalkeun eta paguron sapasang lutung batu anu jadi badegana nuturkeun di satukanggeunana. Tujuh urang jalma lempang ngagedik bangun dinas naker. Maranehna teh tokoh-tokoh utama ti paguron dalapan naga anu ditugaskeun pikeun nyelidik ngeunaan saurang jalma sasa banu ngaku gelar si Ramo Maut panyabut nyawa. Tisaprak tiwasna Jawara monyet bodas. Ngaran si Ramo Maut panyabut nyawa jadi tenar ngagenjleungkeun dunya pasilatan. Sakabeh tokoh-tokoh ti golongan bodas oge tokoh ti golongan hideung geus ngadenge kana talajakna Ramo Maut panyabut nyawa. Komo bari jeung aya beja lamun Ramo Maut panyabut nyawa teh maling kitab Ramo Sakti milikna Raja Pedang pamegat urat. Dua urang anu lempang dihareup mangrupakeun tokoh utama anu elmuna luhur. Eleh di ilmu guruna malah mah bisa disebut sabanding elmuna teh jeung guruna. Sedangkan 5 urang anu lalempang di tukang mangrupakeun murid-murid tingkat hiji ti paguron dalapan naga. Nu saurang katelahna Jawara tumbak sakti, pangawakanna jangkung keker beungeutna heuras dihias ku kumis ipis. Katempo gagah di sawangna. Leungeunna katempo nyekelan tumbak anu dijieun tina wajah bodas. Panjangna sadeupas satengah
Satengah jengkal tina seseukeut tumbak teh aya pangait seukeut anu melengkung ka jero. Sedangkeun nu leumpang di gigireunana katelahna jawara kampak maut, pangawakana rada penek dibandingkeun baturna. Jalmana cicingeun tara loba nyarita tapi sorot panonna seukeut. Kawas kumaha si Rama maut teh? Kaulah hayang ngajajal pangabisana. Cek jawara tumbak sakti paromana katempo ngemuka keheul. Jalmana mah cenah masih ngora Kang, saurang jajaka, cek salah seorang murid tingkat hiji nembalan. Nya Kang, tapi cenah kawas priayi papakeanana ge, kawas menak, cek murid anu sejen. Tapi cenah ilmuna sakti Kang, tapi ka jawara monyet bodas gitu bisa ngimbangan. Kudu masing pati di leungeun manehna. Nyangan hatena cenah jahat kawas iblis, ulasan murid baguron monyet bodas ge ditandas aku manehna teh taya ras-rasan. Rek sakumaha luhurna ilmu si Rama maut sarta sakajam iblis hatena kaula mah teu sieun. Cek jawara kampak maut. Sigana bae manehna teu resep ngadenge si Rama maut panyebut nyawa dipuji-puji di hareupeun manehna. Kalima murid tingkat hiji teh ngeureunkeun obrolanana bari silih teuteub, sedangkeun jawara tumbak sakti unggut-unggutan. Ngarti kana parasaan dulur sabagurona. Maranehna terus lumampah liwati wanci tangange satujuhna tepi ka sisi lembur anu katelah lembur Kalangsari. Lembur anu teu pati gede tapi kayanana wargana teh makmur. Kumaha lamun urang teh ngeusian heula beuteung yeuh, karunya cacing di jero beuteung yeuh. Geus motah yeuh hayangeun dahar, cek jawara tumbak sakti. Anu sejenna kabeh ge nya tujuan, atuh geus kitu mah bring kabehan lempang deui mapai jalan lembur. Di hiji pengkolan anu teu jauh ti pasar maranehna manggihan hiji warung sangu anu teu pati rame. Kabehan asup ka eta warung tuluy diuk di hareupeun meja nu aya di pojok deukeut jeung jandela. Nya haja milih didinya sawa bisa laluasa nalingakeun kaayaan di luar anu masih rame ku jalma nu lalar liwat. Saurang lalaki tengah tubuh nyamperkeun ka rombongan jawara tumbak sakti. "Bade taruang ajen teh?" tanya si Mamang tukang warung. "Ya Mang, kami pesen sangu jeung deungeunanya," walon jawara tumbak sakti. "Bade sareng naon rencangna Den?" tanya si Mamang deui. Saruakeun we kabeh lah nya, jeung beuleum lauk we 7 siki mah. Sambalna we sing medok lalapna takokak baluntas jeung surawungnya, aya bondeng-bondeng bawakeun. Samohon, hantosan sakedapnya Den." Si Mamang teh tuluy ngaleos. Dalila ge geus balik deui bari mawa pesanan jawara tumbak sakti sabatur-batur. Atuh teu talangke kabehan langsung ting kedeker dalahar bangun paronyonaker da puguh kabehan ge geus ngarasa lapar. Dina kayan kitu dipanto warung sangu aya nu norojo, saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuna nyekla nyiru anu disuun dina luhur sirahna. Eleh, telat ya mah kedalahar ya. Tadi diudag-udag deka udag. Keun bae urang tawaran we. Akang ieu nu garanteng nu karasep. Nu garaga. Ya ibu bade nawisan awug haneut raos gerak kareueut. Awug ibi mah pokona mah matak dedeyeun cenah. Dede tah ieu urap jago ngalias kukurawu bilih kangge nyarengan eta saparantosna taruang. Pohara pamiarsa kuno rojo lawi sarwi tinu ngider urang cekapkeun heula dongengna duwi ka dieu. Si Rama sakti bagian anu kagenep cag urang teuneun heula di handeulem sieum geus sampureun tunda di hanjuang ciang geus nalaeun urang sampur deui di bagian anu salajeng nangke pamiarsanya. Hatur nuhun kasadayana parantos satya mancu satya ngadangkeun geus satya ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Ayeuna mah akina bade maosan pairan utus lebet bari di absen pamiarsa aya sawen utus lebet.
Aya Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur Mancotras. Waalaikumsalam amin pidoana ti aki waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya. Kang Prabu Arjuna ge hadir nyakseni kitu oge Kang Gus Mantri manco meneko sor awug bisarwitina sauna. Telinda Imut Bandung Pogot. Tendan Ramadhani oge Pogot ti Ciamisna. Teteh tami maliha sami Pogot ti Ciamisnya. Sanes ti Garut teh Intan Ramadhani teh Ciamis cenah. Kang Agus Suwadi Ningrat ngadepong deui bari ngopi kulub sampe sareng kopi. Aduh alhamdulillahnya ngiring raos. Kang Setia Budi manco menetasi kadir ki bari ngopdud mun mangga. Teh Yulinda Belia ge Hanupi sakiku sami-sami. Kang Topik Abadi ge manco ti Gircona. Teteh Anita Parea calik dina jojodogna ngantosan bisarwiti. Teh Esther Adele teh Satya ngadangukeun. Kang Deden Jaya Parongpong hadir ki alhamdulillah ki tos ngadongeng deui dina judul Sirama Sakti mugi ki oge kaum dangu sadayana aya ginanjar kawiljengan amin amin. Aya Kang Nanang Sugianto di Tasik hadir ki Mancotras dongengna mantap hatur nuhun. Kang Asep Suherman di Bekasi oge hadir manco. Sirama Sakti di channel Mancomania hatur nuhun ki mugi aki aya dina kawiljan sinareng kawaliaan amin. Mana Waalaikumsalam alhamdulillah tetep mancoki Wiratama hatupis sami-sami. Teh Rina teh Omana alhamdulillah Oman hadir doping heula ku awugna. Kang Rudiat channel ge amin doa sinareng ucapan nu sami kanggo aki Tasik hadir mancoki hatur nuhun amin. Kang Asep Saipullah assalamualaikum ki waalaikumsalam Cibuntu hadir ki Mancong Prung. Kang Hanif atuh di Cianjur hadir Satya Manco. Kang Etobri oge Mancomania Pasuruan hadir teras hatur nuhun. Aya Kang Didin Saripudin Prung Palembang hadir sor bajigurna sor awugna. Aya Mama Handri Maulana Karawang alhamdulillah hadir manco anu munggaran ki hatur nuhun kahijinya hadiahna awug. Awug bisarwitinya. Pamirsa sadayana sakitu heula nu tiasa kapihatur aki nami tungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.